Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hanca kana faslun alamatul bulugi ngan sataacan kana pasal eta di tengah aya doa anu penting, doa anu kacida agungna nyaeta dina farun. Farun ari ieu eta hiji cabang masalah. Ukia farantos dihikayatkeun atawa dicarioskeun. Naon annabna Ubay sayaktosna sahabat Sayyidina Ibnu Ubay radhiyallahu an. Eta roa farantos ningal eta Sayyidina Ibnu Ubay an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangka ngadawuh jeung Nabi lahu ka eta Sayyidina Ibnu Ubay. Bahasa urang mah ngaijajahan beurna ieu mah ngaijajahan doa jungjunan ka Sayyidina Ubay. Dawahanana ud'u kudu ngadua anjeun Ibnu Ubay bihadza du'ai ku ye doa wa qaddimhu jeung kudu ngaheulakeun anjeun kana ieu doa fi awwali du'aika dina mimiti doa anjeun. Dipake nyaeta awalan ngadoa. Summatad'u saterusna ngadoa anjeun ba'dahu sanggeusna ieu doa bima ku doa sikta anu karep anjeun kana eta doa pek we sakahayang geus ngadoa ieu mah ngan mimitian doana ku doa ieu kitu. Yustajabu engke bakal ijabah anjeun. Lamun jadi jawab ud'u mah katang yustajabah mangka sabab aya paan teu mun eueuh paan mah teu yustajabu mangka bakal diijabah sahalaka anjeun bihi ku ieu doa. Kadua wa manjeng sing saning jalma da anu ngadua eta siman bihi ku ieu doa qoya mangka bakal kuat mangka pasti kuat naon imanhu imanna eta si jalma. Wa huwa jeung ari ieu doa teh nyaeta eta hada ieu pisan doana. Jadi ieu doa ti junjunan anu diijajahkeun ka Sayyidina Ibnu Ubay radhiyallahu an mantananana nyaeta miwarang ka Sayyidina Ubay kudu ngadoa ku doa ieu. Kadua doa ieu kudu dijieun dina mimiti teu panjang lah.
Kaduanya tak doa ieu kudu dijieun mimiti ngadoa, memeh ngadoa itu memeh ngadoa ieu. Geus ngadoa ieu mah pek weh, deuk ngadoa itu, deuk ngadoa ieu, deuk menta itu, deuk menta ingan ieu. Mimitian laku ieu yustajab. Jadi pasti bakal diijabah anjeun ku ieu doa. Jadi lamun hayang dijabah doa mimitian doana ku doa ieu gitu. Mimitian doana ku doa ieu. Lamun hayang dijabah doa di antara sabab ijabah doa teh di mana-mana ngadoa diawali di mimitian ku doa ieu. Kadua, jelema anu ngadoa ku doa anu ieu teu pasti bakal kokoh imanna. Pasti bakal kuat imanna. Hayang kuat, teguh, kokoh iman ngadoa doa ieu. Sawarehna nyata sok dipake ke urang sawarehna. Lalobana nyata rapati kapake ke urang. Apalkeun doa ieu. Nyata doana sok barisan heula. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rodda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta wala musqiya liman as'adta wala mus'ida liman asqaita wala mu'izza liman adlalta wala mudilla liman a'zazta wala rafi'a liman khafadta wala khafidha liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa waffi lana wa waffi tasdidan fa'na wa waffi lana bima dominta lana min khairayi min khairayid dunya. Khairayani asalna didapatkeun buang nuna min khairayid dunya wal akhirati wa qawwi yaqinana bima rajjaitana wangsurna ala a'daina fil zahiri wal batini wa as'aluka Allahumma mun diwasalkeun gitu mun dipotong-potong wa as'aluka Allahumma diwasalkeun wa as'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi khaliluka sayyiduna Ibrahimu alaihis salamu minan nuri wal yaqini wa ma sa'alaka bihi sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi inna
innaka hamidum majid. Dengan sabaraha kalinya dengan can apal wae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la muskiya liman as'adta wa la mus'ida liman asqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman a'zazta wa la rafi'a liman khafatta wa la khafidha liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa waffi lana bima dominta lana min khairayid dunya wal akhirati wa qawwi yaqinana bima rajaitana wansurna ala a'daina fil zahiri wal batini wa as'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi khaliluka sayyidina Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqini wa ma sa'alaka bihi sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi innaka hamidum majid. Dua kali deui. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la muskiya liman as'adta wa la mus'ida liman asqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman a'jazta wa la rafi'a liman khafatta wa la khafidha liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa waffi lana bima dominta lana min khairayid dunya wal akhirati wa qawwi yaqinana bima rajaitana wansurna ala a'daina fil zahiri wal batini wa as'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi khaliluka sayyidina Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqini wa ma sa'alaka bihi sayyidina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi innaka hamidum majid. Allahumma la mani'a wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la muskiya liman as'adta wa la mus'ida liman asqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman a'jazta wa la rafi'a liman khafatta wa la khafidha
liman rafa'ta Allahumma hdina lima amartana wa waffiq lana bima taminta lana min khairayid dunya wal akhirati wa qawwi yaqinana bima rajaitana wansurna ala a'daina bil zahiri wal batini wa as'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi khaliluka Sayyiduna Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqini wa ma sa'alaka bihi Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi innaka hamidum majid. Sing arafah tuluy baraca parake dan jadi sabab doa anu ieu diijabah doa-doa anu selanjutna anu lainna pamancing anu kaduana nyata dawuh junjunan bakal kokoh pageuh imanna moalonger kerasa ke orangnya luar leor jadi kita dengan semangat kita ngagau ka pangeran teh supaya leles supaya hoream daek embung di daek eta teh naon teu kokoh nu kitu teh da iman mah patokanna teh kan dina tambah taat lamun ayeuna katingali tambah taat keur naik tah tensi teh gitu lamun ayeuna keur merosot tidak kita mun urang keur haream tetega teh ini tah keur ayeuna tensina keur merosot tah keur naik ayeuna mah qawiya imanuhu kokoh teguh imanna insyaallah enak kana hancah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sewiji alamatul bulugi utawi piro-piro tetenggere baleg alamatul bulugi utawi piro-piro tetenggere baleg sabab mungkin dihafalkeun eta iku salasun telu tamamu khamsa asyarata sewiji sampurna umur 15 tamamu khamsa asyarata sewiji sampurna umur 15 apane sanatan saking arah-arah tahun apane sanatan saking arah-arah tahun dorofe sampurna umur 15 tahun fid zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan samalihe ing dalem wong wadon lan samalihe ing dalem wong wadon wal ihtilamu lan samalihe metu mani wal ihtilamu lan samalihe metu mani dorope metu mani fid zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan samalihe ing dalem wong wadon mulane metu mani litis sinina karana umur sanga piro-piro tahun wal haidu lan samalihe bolonan dorope bolonan pil unsa ing dalem wong wadon
mulane bolonan litis isinina karana umur sanga piro-piro tahun. Alamatul bulugi utawi piro-piro tetenggere baleg iku salasun telu tamamu khamsa asyarota sawiji sampurna umur 15 apane sanatan saking arah-arah tahun dorope sampurna umur 15 tahun fid zakari ing dalam wong lanang wal unsa lan samalihe ing dalam wong wadon wal ikhtilamu lan samalihe metumani dorope metumani fid zakari ing dalam wong lanang wal unsa lan samalihe ing dalam wong wadon mulane metumani litis isinina karana umur sanga piro-piro tahun wal haidu lan samalihe bolonan dorope bolonan fil unsa ing dalam wong wadon mulane bolonan litis isinina karana umur sanga piro-piro tahun sundana paslun ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang ciri na baleg eta salasun tilu tamamu khamsa asarota kahiji jejeg umur 15 naon sanatan tauna naona sanatan tauna jadi 15 tahun jejeg umur 15 tahun teh fidzakari boh di lalaki wal unsa jeung di awewe wal ihtilamu jeung deui kaduana bijil mani teh fidzakari boh di lalaki wal unsa jeung di awewe pangna bijil mani litis isinina karana geus umur salapan pirang-pirang tahun wal haidu jeung katiluna palangan nyaeta palanganana pil unsa di awewe wungkul palangan pangna palangan litis isinina karana geus umur salapan pirang-pirang tahun dina pasal ieu ki musannif nyaeta Syekh Salim bin Sumer anu kagungan matan ieu radhiyallahu anhu matan Safinah nyaeta bade nerangkeun tanda-tandana hiji jelema geus baleg dek nyaritakeun nyaeta ciri-ciri jelema anu geus baleg baik ayeuna mun tama di awewe maupun di lalaki ari ciri baleg teh lamun di awewe aya tilu mun di awewe jadi awewe mah boga ciri baleg tilu lamun di lalaki ciri baleg dengan dua gara ayeuna di awewe mah umur sarua sapoga umur 12 tahun oge ayeuna bijil mani sok sarua lalaki sok bijil mani teu awe sok bijil mani katilu ayeuna head awe sok head jadi tilu dah ciri balik ti di awe lamun di lalaki ngan dua nyata kahiji ku umur 15 tahun kadua ku bijil mani tarahed teh jadi ngan dua
ciri balik tadi lalaki mah awewe tilu ciri balik teh nu kahiji nyaeta teu geus jejeg teh meureun geus pas nyaeta umur 15 tahun jadi ieu nyaeta tahun komariah. Jadi artina ieu namun tama tahun komariah teh nyaeta ngitung kana per bulan. Adapun dek 28 poe dek aya namun tama 30 poe sabulana mah rek Allah ayeuna 30 poe aya namun tama hijriah mah dek 28 poe rek ayeuna 30 poe eta ngaranna tahun komariah. Aya tahun Samsiah mah 28 30 hiji teu kahitung. Jadi nu maksud ayeuna 15 tahun komariah. Kadua nyaeta 15 tahunna ulah kurang ulah leuwih kudu jejeg pas ngaranna anu hitungan pas teh had tahdidiyah. Jadi hitungan pas. Lamun ayeuna hitungan anu kurang saeutik wae mah, leuwih saeutik wae mah. Nah, disebutna teh had taqrib. Lamun hitungan anu pas jejeg ngaranna had tahdid. Tah ieu 15 tahun jadi ciri balik baik di lalaki maupun di awewe 15 tahunna tahun komariah oge 15 tahunna pas gitu teu kurang teu leuwih kakara aya namun tama balik naon ieu teh perlu na ieu namun tama nyaho ciri balik apan mimiti tungtutan sara teh kawajiban ngalakonan parentahan sara jeung mimiti kawajiban ngajauhan larangan sara teh dimulaina teh ti dinya. Jadi urang teh ya teh nyata geus leuwih tina 15 tahun saleuwihna tina 15 tahun ya dosa ngabegreg gitu. Ari aya namun tama aya taat mah teuing gitu. Lolobana mah aya dosa. Lolobana dosa dihitung dimulai nyaeta usia balik atawa dimulai masa balik tungtutan syarat teh apakah perintahan nyata apakah larangan dina harti teu jadi lamun aya namun tamaseg ieu hiji jalma umpamana geus nincak balik terus aya namun tamat teu ngalakonan kawajiban mulai aya catatan dosa didinya di mana-mana geus balik teu aya namun teu manehna wani ngarempak larangan sara larangan agama didinya geus mulai nyaeta dosa didinya geus mulai dosa jadi ngabangun pinarakaeun jeung ngabangun pi surga teh mimitina teh didinya mimitina teh aya namun tama didinya tina ayeuna mata kudu apa jadi supaya naon supaya bisi aya kawajiban anu pernah tinggalin dihitung tidinya sok inget-inget kan jeung bisi ayeuna mun tama aya pernah pelanggaran dihitung tidinya tobat nah dihitung makaningkeun masana barudak sektor agama usia puber keur remajeuna hejo herang panon hejo cokor keur remajeuna nyaeta herang panon hejo cokor daya ayeuna mah ngaran-ngaran ayeuna mun tang malah init-initan teh aya geus usia kieu mah borah ayeuna mun tang madolog init-initan teh ai baheula mah teuing kumaha resep gitu lelempangan teh resep ngaranna ge hejo cokor
dikeresek muntas Cimanuk terus kabetok tibetok ka Cibiuk ti Cibiuk ka Gunung Haruman ti Gunung Haruman ka Cibalampu Sukadana eta ti Sukadana leumpang ka ditu ka Sasak Besi aya kitu aya namun 30 kilo dah harita mah teu da aya namun teu keur haja cokor aya mora ti dia ka Cimini oge geus oke gitu. Herang panon atuh kalau dengan herang gitu aya model aya namun tama ayeuna nya aya tadi adak-adak teuing mah gitu keur herang panon mah ningali ayeuna susurayut ya naon kerherang panon gitu ningali ini oke karena ke kerherang panon jeung teh ari keur ayeuna mun tamangorama atuh dah nyaeta disebutkeun buta tulang buta daging dahareun baheula mah aya namun nu jago lelep teh nyaeta siwa ade disebutna ge ayeuna ade kuah saking da aya nama wah jago aya geus kitu mah wah jago pokona mah sohore daharna apa teh sakieu gitu geus aya namun tamatah ade kuah aya jago aya naonna wah jago aya geus kolot mah eta mah keur naon keur masa muda keur ngora ieu kana aya namun kana maksiat oge doronganna karena maksiat oge saruha aya namun tama doronganna teh nya kitu deui aya namun talamun ieu keur masa-masa muda mah atuh dah masa-masa aya namun tamaan lah lamun negatif teu kagok gitu lamun positif teu kagok lamun alus kapan ieu teh anu sarukses teh ajengan-ajengan teh lain meunang ayeuna dina waktu kolot ayeuna lain bewenanganana teh nyaeta prestasina teh anu diraih ayeuna dina masa-masa muda cara diajengan anu jadi profesor anu jadi sarjana teh lain geus kolot lain masa-masa muda teh tak lamun ayeuna mun tama ketinggalan masa muda ayeuna kahayang gede aya kemampuan saoke tatalaran ayeuna mun teh tah ai keur budak mah anu bieu ge bisa jadi ayeuna mun teu sakali apa geus kolot ge ora sakali bati 3 kali ge bieu kitu tah kayeuna mun teu masa muda teh nya masa muda teh nyaeta tina ayeuna mun tama usia balik teh 15 tahun tah hitung ayeuna ku urang ulah kieu anggap akan bae da geus mah ayeuna we nu balik teu kudu pikiran untuk ieu akan wae nu penting mah ayeuna sing bageur nu penting ayeuna we ulah doraka keun nu geus mah nya teu bisa nu geus kaliwat teh dimulai usia balik teh tah ngarempak larangan pangeran ingat-ingat tuluy tinggal kewajiban ingat-ingat teh dinya teh geus kamari ayeuna mun teh mah paranti tobatna kitu paranti tobatna kamari geus dibejaan ulah dianggap masa lalu ulah dianggap ayeuna mun tah anggap angin lalu ulah ka tukang teh ingat-ingat gendingannya nu ayeuna mun tah rajin mah tapi ka di mana-mana mijahan teh tidinya tah bangsa baheula mah Haji Sulaiman Majalaya jadi dukala yosa sabaraha puluh tahun teh pupusna teh jadi pijahan teh tidinya tina ayeuna mun teh tina usia ayeuna mun teh mabalik duit ka ayeuna pupus tarontonan ayeuna haji emas juga wah jadi begitu ayeuna ngaluarkeun pijah di pijahan teh nyata dimulai usia balik orang mah ayeuna mun teh mah mijahan satahun oge wah diputar gitu dikuriling dibulak-balik gitu hayangna ya mah teu normal we normal nah gitu jadi ayeuna mulai aya tuntutan syarat
Mencek orang mah mulai ayeuna mun mah ngarintis piganyaraneun oge ayeuna mulai ingke katibanan ayeuna pisiksaeun doraka ayana haram ayana wajib tadi dinya ai keur budak mah balik ya ayeuna mun teu wajib naon ayeuna mun teu haram memeh ayeuna balik mah balik we mulai aya kewajiban aya paharaman nyata lamun di awewe jeung di lalaki rata eta mah ketika nginjak pas 15 tahun maka masuk usia balik. Nah, dimulaina 15 ayeuna mun tama tahun teh nyaeta dimulaina lain dimulai ti mimiti keluar ti bidan atawa lain nyaeta mimitina lain ti mimiti dibuatkan akte lain ayeuna ti mimiti dijieun akte lain ti mimiti ayeuna mun tamah keluar ti bidan nyaeta dimulaina 15 tahun teh wabtida wa minin pisali jamil badan tim mimiti keluar seluruh sapolna badan nyata tina ayeuna mun rahim nu jadi indung andai kata ya mah andai kata dengaranna oge ari eta teh nyelap we 10 tahun kitu teh keluar kitu nolole ayeuna mun naon sirahna wungkul 10 tahun teh kitu misalkan acan dihitung umur acan dihitung dengaranna ge aya lamun namanya ayeuna lol ayeuna mun teu ngalahirkeun awe teh keluar sirahna aya sirahna teh 10 tahun teh bijil-bijil kabeh gitu can dihitung can dihitung ayeuna mun teu tahun can dihitung umur acan jadi dihitung umur sawada borosot ti luhur sausap rambut hanap sausap dampal ngaborosot mulai aya hitungan ayeuna mun teu umur lamun ayeuna mun teu tarajun aya borosot ayeuna mun teu masukun ala nyelap we sugan di dinya teh ayeuna 20 tahun gitu tah teu keluar da ngalamun ngaranna ge acan aya umur acan jadi dimulai ayeuna mun teu umur 15 tahun teh nyaeta dimulai geus borosot sabeurgeunyeurna ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal nyaeta tina rahim indung mulai aya hitungan umur usia nu kadua cirina balik teh nyaeta bijil mani ihtilam baheula sok disebutkeun ngimpi jima lain ngimpi jima nyaeta bijil mani ku sabab jima rata-rata ku sabab ayeuna mun teu jima ayil imna wa in lam yakhruj bedanya keluar mani anu ngawajibkeun kana adus jeung keluar mani anu jadi ciri balik beda ari bijil mani anu ngawajibkeun kana adus mah di mana-mana geus kaluar nyaeta tina hasafah si cimani na teh baru ngawajibkeun kana adus lamun karek kekerenyedan acan gejlok keluar mah can ngawajibkeun kana adus tah bijil mani nu jadi ciri balik mah najan karek kekerenyedan dina gagangna eta najan karek kekerenyedan acan gejlok geus balik lamun ngawajibkeun kana adus lamun geus gejlok keluar tidinya lamun kekerenyedan keneh acan umpamana moal dikaluarkeun namun bisa gitu gara ayeuna mun teu kekerenyedan teu wajib adus gejlok karanjeun lamun ciri balik mah najan karek kekerenyedan dina batangna eta geus jadi ciri balik najan teu gejlok itu bedana teh mata ayeuna mun tadi dicaritakeun wa in lam yahrud jeung sanajan teu kungsi bijil almaniyu manina minad zakari tina dakarna
tina gagangna. Seperti kumaha henteu kaluar manina teh kaan ahasa seperti karek ngarasakeun si jelema bihuruji kana rek kaluarna mani faamsakau ditahan mangka terus nahan manehanana kana eta mani tapi ka teu ngagejelok balik we gitu. Balik ya teh apakah ieu namun tema bijil mani natenya rek keur waktu sare disebutkeun nya eta ngimpi jima bijil mani atau ieu namun tema keur nyaring lamun keur nyaring nyaeta ieu namun taku sabab jima ku sabab ieu namun tema jima naon aya namun tama eta jadi lamun aya namun tama bijil mani ku sabab aya namun tama jima jadi ciri kana balik jadi bijil manina ku sabab jima tadi mah ku sabab atawa aya namun taku salianti nyaeta jima nun kasalianti jima teh ningali anu porno gitu ya namun tenaon atau aku naon ku ngahayal gitu atau ayeuna ku ngahayal pokona sakur ayeuna mun tabijil mani eta jadi ciri balik taya bijil mani anu jadi ciri balik ieu minimal terjadina dina usia 8 tahun kurang tina 8 tahun kejadian bijil mani aca jadi ciri balik jadi minimalna usia 8 tahun terjadi na bijil mani eta nu jadi ciri balik nu jadi aya namun ciri balik teh lamun kurang tina 8 tahun bijil mani can jadi ciri balik minimal nyata usia 8 tahun. Nah, matak aya namun tema hikmahna budak apakah lalaki, apakah awewe dina umur 10 tahun can daek puasa wajib, can daek salat wajib didinya aya kewajiban indung bapa neungeul karena aya kemungkinan anu tanpa sepengetahuan orang tua si budak bijil mani jadi aya kemungkinan nyaeta balik ku bijil mani anu tanpa sepengetahuan orang tua teh matak wajib didinya aya namun tama kolot neungeul lamun budak teu salat wajib aya namun tama kolot neungeul lamun budak aya namun tama teu puasa jeung aya namun tama kewajiban anu sejenna sarua aya namun tadi mana ngarempak oge deui wajib diteungeul ngarempak ayeuna kalarang dina usia nyaeta 10 tahun. Nah jadi urang aya namun teu geus kacolongan ka budak teh kahiji aya namun teu kacolongan ku pergaulan ku lingkungan teu kaburu aya namun teu budak geus naon geus aya namun teu jadi watak dina aya namun teu goreng eta ai baheula mah teu pati molok-molok anu sok jebrot teh aya namun teh kolot teh di mana-mana budak teu ngaji we jadi dicokot aya namun tama anu pusatna gitu dicokot anu pusatna jadi kieu aya namun teh mun teu ngaji banget aya namun teh galak teh kolot teh karana naon da karana aya budak daek ngajina moal teu salat gitu da karana aya budak ayeuna daek ngajina moal teu puasa otak cokot teh intina teu ngaji kayak gitu anu aya namun teh banget teh aya namun teh ka budak teh teu ngaji teu ngaji ayeuna teu ngeueuh sabab aya namun teh di mana-mana rek ngaji mah jarang ayeuna teh daek salat gitu jadi budak baheula mah aya kieu keur zaman harita kayaknya najan keur ngengengan resep main kaleci gitu kan bala main kaleci kaulinan aya budak teh jadi gua ngadan salat heula gitu jadi kompak jeung babaturan teh gitu budak baheula mah
Kerjaman harita ya tahun aya namun tama sabaraha 70 jadi sekitar aya namun tama tahun 7 genep 78 gitu. Jadi lamun keur main kobak disebut teh main ayeuna karet gitu. Ora ayeuna bedug, da yakinna bedug harita mah gitu. Atau aya namun tama aya namun teu adan. Ah urang sarolat telah eureun heula kitu. Jadi ente ayana macam-macam tuh aya wah salat mah keri gitu ayana sareng teh kompak kacarai coba ayeuna Allah wang deh heuyeug ucing-ucingan ayeuna mun teh budak tangtangna ayeuna mun teh keur urang budak tangtang keur urang masyaallah jadi kudu leuwih ayeuna mun tama dini gitu kudu leuwih awal ayeuna mun teu ngadidik budak teh gitu ku ayeuna mah jadi sekali deui ieu ayeuna hikmahna dina usia 10 tahun dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana budak wani-wani ninggalkeun salat wani-wani ninggalkeun puasa jeung kewajiban anu sajana wani-wani ayeuna ngarampak larangan didinya kewajiban jadi kolot nyata neungeul kanu jadi budak neungeulna neungeul ngadidik itulah pendidikan ayeuna mun tama Islam teu ayeuna mun teman teu naon ku untuk terikat ku perlindungan anak undang-undang perlindungan anak ayeuna mun teh atuh moal jalan ayeuna mun teh aturan agama teh nah ayeuna mah paling oge meureunan ayeuna anu kudu diwaha teh nyaeta guru kanu jadi murid da ka budak sorangan mah da moal ayeuna mun aya nu ngalaporkeun ka polisi ieu gitu da ayeuna mun teh boga ayeuna wiwah neungeulna oge teu matak ayeuna mah nyaeta undang-undang di pesantren hukuman-hukuman ayeuna mun teh mah anu kitu nya ayeuna mun teh mah dihapus dikhawatirkeun ayeuna mun teh terjadi kecuali lamun geus konfirmasi gitu jeung ayeuna jadi aya konfirmasi heula jeung pemerintah setempat bahwa di pesantren ieu nyata dek ngayakeun undang-undang dina cara ayeuna mun teh sistem ngadidik budak kieu aya lamun kitu teh lapor orang tuana dimasukkeun kana ayeuna kasus kan geus ayeuna mun teh perlindungan anak teu bogo gitu aya baheula mah sabebas-bebas na baheula mah da eueuh ayeuna mun teh undang-undang nu kitu bro ayeuna mun teh mah talapung gitu murid ayeuna ku guru baheula mah ayeuna keras matak mararati beuki lemah beuki leuleuy beuki ayeuna mun teh teu pati aya tanagaan baheula mah budak ayeuna mun teh mah atunya taat tuh kolot dinas guru dinas ngadidikna pokoknya kalau budak taat tuh kolot guru dinas ayeuna budak ayeuna hese gitu guruna ge yang kolotna malas lain dinas malas soream gitu ayeuna mun ayeuna antep aya ada doraka anu katiluna cirina balik teh nyaeta head men menstruasi ieu mah khusus di awe oge awewe anu bijilan getih disebutkeun head nyaeta minimal kaluar getih anu disebutkeun head teh minimal usia 8 tahun jadi di bawah usia 8 tahun mah lain head oge henteu termasuk ciri balik di bawah usia 8 tahun mah matak aya litis isinina takribiatin tapi ieu mah nyaeta 8 tahun takribiyah ya kurang sapoe wae mah gitu ya kurang sapoe wae mah gitu bi anak kosoa akola min sitata asarta malah di dieu mah ya kurang tina 8 tahun kurang 16 poe wae mah kurang 16 wae balik gue lah di mana-mana bijilan getihna gitu tuh getih head gitu
najan ayeuna bijil getina teh ukur ayeuna sakaclak ukur sacarele gitu balik we umur awewe 8 tahun mah kumaha ayeuna mun tamah ari reuneu jadi ciri balik henteu jadi ayeuna mun tamah reuneu henteu masuk ciri balik misalkan kieu awewe acan ayeuna mun tamah umur 10 tahun acan head tuluy ayeuna mun tamah kawinkeun we kitu adi kawinkeun teh pan ari eta mah teu tawakuf kudu bijil mani ari awewe mah nya reuneuh teh kitu nu ngeunahna teh ayeuna sapihak ke lalaki wungkul jadi we ari head acan bijil mani oge henteu da ayeuna mun tamah umurna 10 tahun terus ayeuna mun teu reuneuh terjadi ciri balik aya nu tereuneuh mah palesa bulughon bal alamatan ala bulughi'a bil imna'i qablahu jadi ayeuna mun tama andai kata aya awewe anu reuneuh sementara acan head usiana di bawah 15 tahun jadi reuneuhna lain jadi ciri balik nganu jadi ciri balikna nyata ku bijil manina anu kemungkinan nyata memeh reuneuh. Jadi meureunana ayeuna mun tanaon lah aya di dinya ayeuna mun tama tinggal apa koe teh kudu tatanya gitu ayeuna mun tinggal ayeuna di mana-mana awe reuneuh umur ayeuna di bawah umur 15 tahun gitu bijil mani henteu gitu. Nah, lamun aya nu teu bijil mani, nah ayeuna teh aing reun teu bijil mani gitu. Awalnya aya nu mun teh mah aya ngeunah eta. Jadi lain ku reuneuhna, reuneuh lain jadi ciri balik, tuluy usia 15 tahun, da acan 15 tahun. Oge ayeuna mun tamah head acan head. Nah, jadi balikna adalah ku bijil mani anu terjadi nyata samemeh reuneuh teh. Waktu ayeuna digawean kudu jadi salaki. Oh, iya ayeuna mun tama ieu wandu hukumna lamun ciri balegna wandu mah nyaeta kahiji lamun kaluar mani tina dakarna. Lamun aktif lamun berfungsi dua alatna kaduanya eta head tina farjina kakara di hukuman balik jadi kudu dua alatna aktif tina ayeuna bobogaan lalakina bijil mani tina ayeuna bobogaan awena head kakara disebutkeun balik adapun di mana-mana ayeuna mun tamah terjadi dina salah satuna atawa ayeuna mun tama atawa umpamana bijil mani tina salah satu farjina acan dihukuman balik ketok kieu acan ayeuna mun tama head mah ngan geus bijil mani aya head acan balik atawa ayeuna mun tama geus head mah ngan acan bijil mani eta oge can dihukum balik jadi kudu nyaeta aktif dua nana kudu nyaeta berfungsi dua nana alatna baru dihukuman balik wa inna ma dzakarul musannifu taya kajaba di dia ki musannif nyarioskeun awwala mas'alatin kana pertamana permasalahan fil fikih dina bidang fikih alamatil bulughi nyaeta nyarioskeun heula ciri-cirina balik li anna mana taklifi karena hubungan perintahan syarat karena hubungan kewajiban syarat paharaman syarat parentahan syarat alal baligi keuna teh kan geus balik duna sobi lain ka lalaki anu budak wasobiyati lain ka awewe anu budak keneh keuna teh tuntutan syarat teh kan geus balik lain kanu can balik
tak dicaritakeun heula anu pang pertamana dina permasalahan fikih ieu nyarioskeun ciri-ciri balik. Lakin yajibu tapi wajib ala sabiti fardhi kifayati sok sanajan budak lalaki budak awe anu acan balik teh sok sanajan can kakeunaan ku kawajiban keur manehanana tapi keur nu jadi indung bapana ala aslihima nyaeta kanu jadi indung bapa na budak lalaki jeung awewe rek ayeuna mun tamah lalaki rek awewe teu erek indung erek bapa jadi ulah anal-anal di mana-mana ayeuna mun tamah aya anu ngalakukeun salah saurang gugur kewajiban mata kayang teu doraka ulah sok paanal-anal ulah sok patuding-tuding lamun teu indungna bapana ulah nganalkeun terus deh gitu sewaktu-waktu ayeuna bapana aya halangan indungna terjun sabab lamun teu duanana doraka tadi dia awe kudu apa ya dia kudu apa jadi nyata kudu ngalapan ai bapa mah kitu ayeuna mun tamalamun keur waktu salat teh meureun keur digawe bapana mah ta indungna indungna turun lamun henteu nya doraka sararea jadi meureun netipkeun ya netipkeun teh ulah ayeuna kana jajana kana daharnya dak indit gawe teh kada ieu budak bisi ke lohor bisi ke asar apa udah digawe kada ayeuna salatna kitu kada ayeuna mun tauduna lain ayeuna kade tah jajana tah ieu ayeuna mun teu keur daharna tah ieu ayeuna kitu nu kitu hongkol lain nu kitu hongkol tah kewajiban jadi wajibnya eta kudu nitah salat ka budak wa ma tatawaqqaf alaihi jeung seperangkat salat lain ayeuna nitah salat lolobana deui ayeuna teh nyaeta nu karasa nitah ka budak teh bener eta ge salat lain wa ma tatawaqqaf alaihi nyaeta kudu dibimbing jeung syarat-syarat salat jeung wuduna jeung bebersih ayeuna mun tama najisna gitu masalah ya da ayeuna mun tama ampun lamun urang ayeuna mun tama eta titah wudu heg ku urang deuk dibarengan embungna eta budak biasa di masjid we gitu saking ayeuna mun tambung dibenerkeun geus ayeuna mun ayeuna ucing-ucingan salat kana urang mah keur budak atoh di Bandungan kokolot teh gitu asa dipunten gitu asa dipunten aya nya mulai banget di dieu cinta salatna gitu ayeuna mun ka di masjid gitu saking embung dibenerkeun gitu tina wudu keneh embung dibener teh salat ayeuna embung dibener teh masyaallah ya zaman itu urang keur ayeuna mun tami teh himmahna minatna kana bener teh geus loyo gitu budakna hese geus ayeuna mun pala santrenkeun barudak keneh ayeuna pala santrenkeun tah eta kewajiban kanu jadi indung bapa khususna umumna sakur anu nguatur sakur anu ngurus budak mun budak yatim pantang indung bapana ketelah yatim piatu nu ngurusna boga kewajiban sabada jejeg 7 tahun di mana-mana nyata kondisi si budak nyata geus tamyiz aya tamyiz teh geus katingali dahar ku sorangan geus katingali nginum ku sorangan geus katingali ngisang ku sorangan geus oweh ku sorangan eta nyata batasan tamyiz. Nah memeh usia tamyiz acan boga kewajiban indung bapa nitah kanu jadi budak memeh usia tamyiz can boga lain teu meunang
can wajib. Ari rek aya ngadik mah alus we dina usia dini oge 5 tahun alus we ngan acan keuna ku hukum wajib ka indung bapana. Bal yusanu bahkan sunat ari di bawah usia 7 tahun mah lamun dina usia 7 tahun wajib keur indung bapana teh nitah salat nitah wudu jeung saterusna can wajib keur ka budakna. Lamun aya namun tamah di bawah usia 7 tahun can wajib ka budakna acan wajib ka indung bapana oge acan wajib ngan aya pasunatan di bawah usia 7 tahun teh geus meunang order proyek pasunatan nu jadi kolot teh nitah ka budak ngaji nitah ka budak ayeuna salat nitah ka budak ayeuna puasa nitah ka budak teu wudu jeung ayeuna mun camangke dicaritakeun wa ayyamurahuma aidan bisyara'id din wallahu a'lam bissawab.